Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi asrarihi fid darin amin. Wa ghairu qismani aidun muttasilun kaja'ani wa ja'ana wa munfasilun. Mithaluhu iyaya wa iyana au iyana hayyata akrim billadhi hayyana. Wa ghairuhu ari salianti itu kemana? Alladzi dhahara. Risalenti itu alladzi dhahara eta kismani dua bagian. Aidon barinya kitu deui maf'ul bih. Mutasilun tegasna dhamir mutasil. Kaja'ani wa ja'ana wa munfasil. Seperti lafaz ja'ani wa ja'ana. Ja'a geus datang. Itu hiji lalaki geus datang, itu hiji lalaki ni ka abdi. Wa ja'a yang geus datang itu hiji lalaki nah ka orang sadaya. Wa munfasilun sok kesimpan tan jeuna. Wa munfasilun sareng dhamir munfasil. Misaluhu ari contona itu dhamir munfasil. Eta iya ya au iyana lafad iya ya au iyana. Iya ya ka abdi au iyana atawa ka orang sadaya. Hayyata mere panghormatan anjeun. Oh berarti engke paila pandeuri. Hayyata mere panghormatan. Akrim bener itu. Hayyata mere panghormatan anjeun. Akrim duh mulia pagaweana. Duh mulia pagaweana saha billadzi jalma. Hayyana anu mere panghormatan itu alladzi na ka urang sadaya. Anu mere panghormatan itu alladzi na ka urang sadaya. Wakis jeung ngiaskeun anjeun. Bizaini ku ieu. Bizaini ku ieu duana itu mungfasil. Ku ieu mungfasil. Ku ieu mungfasilna lafad iyaya sareng iyana. Bizaini ku ieu duana mungfasilna. Ku ieu dua mungfasilna. Ku ieu dua mungfasilna lafad iyaya sareng iyana. Fusila salah. Kulla mudmarin kana saban-saban isim dhamir. Fusila mangka dipisah itu mudmar atau isim dhamir. Wa bil ladzaini sareng ngiaskeun anjeun kalawan
Lapad ja'ani sareng lapad ja'ana. Jeung ngiaskeun anjeun kalawan lapad ja'ani wa ja'ana. Qoblak dina samemeh lapad iyaya au iyana. Kula mutasilin kana saban-saban isim mutasil. Fakullu qismin mangka ari sakabehna bagian min huma anu tina mutasil sareng mungfasil. Kodin hasoro eta kodin hasoro nyata jadi kapelanggeran itu domir. Non ma perkara ja'a anu datang itu ma. Oh berarti eta kodin hasoro anu jadi kapelanggaran anu jadi kapelanggeran non ma domir gitu. Non ma domir ja'a anu geus datang itu ma. Min anwa'ihi ti pirang-pirang macemna itu kismin. Fisnai asyara dina 12. Babul masdari wa in turid tasrifan nahwi qoma faqul yaqumu summa qul qiyama. Babul masdari ari ieu eta bab nerangkeun masdar. Wa in turid jeung lamun ngamaksud anjeun tasrifan nahwi qoma kana tasrifana saumpamana lafaz qoma. Fakol maka ngucap anjeun yaqumu summa qul qiyama kana ucapan yaqumu summa qul qiyama. Yaqumu ngadeg anjeun. Oh berarti itu di logatan ilah. Fakol yakumu kana lapad yakumu sumakul tuluy ngucap anjeun kiyama kana lapad kiyama. Kiyaman tanwin kiyaman. Kul kiyaman. Fama yaji'u salisan. Fama mangka ari lapad ma. Yaji'u anu datang itu ma salisan. Salisan bari nomor 3. Eta fal mudmaru, eta fal masdaru. Eta fal masdaru mangka ngaran masdar. Wa nasbuhu sareng ari kabaca nasobna itu masdar. Bi fi'lihi ku fi'ilna masdar. Eta muqaddarun dikira-kirakeun itu nasob. Wa iwafik jeung fa iwafik mangka lamun metukan itu masdar. Fi'lahu kana fi'ilna masdar. Alladzi jaro anu berjalan itu fi'il. Filafdi dina lafadna wal makna jeung dina maknana. Fayuro loncat, fayuro. Mangka dikanyahokeun itu masdar. Lafzian kana ngaran masdar lafdi.
Awafako atawa lamun metukan itu masdar kana fiil. Atawa lamun metukan itu masdar kana fiil. Al makna kana makna. Fakot barinya kitu deui. Awafakol makna. Pinggireunana. Wa qad ruwiya jeung nyata dikanyahokeun itu masdar. Bi ghairi lafdil fi'li ku tanpa lafad fi'il kalawan tanpa lafad fi'il. Fahuwa mangka ari masdar eta ma'nawiyun ngaran masdar maknawi. Fakum mangka ari lafad kum kiaman, fakum kiaman mangka ari lafad kum kiaman. Eta min qabilil awwali tina golongan masdar anu awal ai lafdian. Wakum jeung wakum wukufan jeung lafad kum wukufan. Artina kum ngadeg anjeun wukufan kalawan ngadeg saenyana. Eta min qabil 5 tina golongan masdar yali anu ngabarengan itu ma kana awal. Kana awal ai maknawiyan. Yali anu ngabarengan itu ma kana awal ai maknawiyan. Babul dzarfi. Wah. Ari ieu eta bab nerangkeun dzaraf. Wasmu waqtin au makanin tasob kullun ala taqdiri fi indal arab. Huwa ari masdar, ari dzarafnya. Huwa ari dzaraf eta ismu waqtin. Isim anu tuduh makna waktu au makanin atawa tuduh tempat. Ing tasoba anu kabaca nasob itu hongke fa'ilna. Ing tasoba anu kabaca nasob naon kullun saban-saban itu waktin o makanin. Naon kullun saban-saban sahiji. Naon kullun saban-saban sahiji tina waktin o makanin. Ala takdiri fi kana ngira-ngirakeun lafad fi. Ingdal arabi mungguh urang Arab. Mungguh teh ceuk urang Arab menurut urang Arab. Idza ata dzarful makani mubhaman wa mutlaqun fi ghairihi falyu'lam. Idza ata di mana-mana datang non dzarful makani dzaraf makan. Mubhaman anu disamarkeun itu dzaraf makan. Wa mutlaqon jeung bari dimutlakeun fi ghairihi dina salianti itu dzaraf makan. Fal yu'lama mangka dikanyahokeun itu ghairi.
itu ghairi. Wa nasbu sareng ari nasobna dzaraf zaman eta bil fi'li ku fi'il alladzi jaro loncat alladzi jaro anu berjalan itu fi'il anu berjalan itu fi'il bihi kana dzaraf zaman kasir tu milan waqta kaftu ashhuron seperti lapan sirtu milan sirtu lempang abdi milan dina sakmil waqta kaftu jeung i'tikaf abdi ashhuron dina pirang-pirang bulan au lailatan atawa dina sapeuting au yauman atawa dina sapoe au sininan atawa dina pirang-pirang tahun au mudatan atawa dina waktu sakedeung atawa dina waktu sakedeung au jumatan atawa dina sajumat au hinan atawa dina samangsa atau sawaktu au kum atau ngucap anjeun sobahan au masahan kana ucapan sobahan sobahan artina sobahan dina waktu isuk au masahan atawa dina waktu au masaan atawa dina waktu sore au saharon atawa dina waktu sahur au gudwatan atawa dina waktu isuk au bukrotan atawa dina waktu sore ilas safar ilas safari kana perjalanan au lailatal isnaini atawa ngadeg anjeun dina peuting poe Senen atawa dina malam Senen au lailatas naini atawa ngadeg anjeun dina malam Senen au yaumal ahadi atawa dina poe Ahad au sum atawa puasa anjeun godan dina esuk au saramadan atawa dina salilana awil abada atawa tegesna dina salawasna dina salilana salawasna wasmul makani ari isi makan eta nahu sir amamahu saumpamana lapad sir amamahu sir leumpang anjeun au khalfahu sir leumpang anjeun amamahu di hareupeun si Zaid au khalfahu atawa di tukangan si Zaid waraahu di tukangan si Zaid qaddamahu di hareupeun si Zaid khalfa jeung wara teh sarua bae
Yaminahu dina arah katuhun si Zaid, di arah katuh dina arah katuhu si Zaid. Shimalahu dina kencana si Zaid, kenca belah kencana si Zaid. Talqahu dihandapkeun si Zaid. Au fawqahu atawa di luhureun si Zaid. Au tahtahu atawa di handapkeun si Zaid. Izarahu di lempengeunana si Zaid, lempengan berarti di belah lurusanna si Zaid. Lempeng pas pisan maksudna mah kitu. Au ma'ahu contohna deui au ma'ahu au hizaahu atau lapat au ma'ahu au hizaahu atau lapat hizaahu au indahu au dunahu au qablahu au ba'dahu.